Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, nepangkan wasta abdi Febi Nur Azizah minangka moderator di acara debat dina siang poe ieu. Naon wartos rerencangan sadayana di siang anu cerah ieu abdi ajeng sadayana atau siap serta sumangat kanggo ngabahas tema atau si yaktos pentingna pengajaran bahasa Sunda di sakola. Satu acan urang mitem berian buat poe ieu mangga kanggo kadua tim ngawenohkeun anggota timnya. Dimulai tim afirmasi kaliwat dituluykeun tim oposisi jeung tim netral. Perkenalkan, nama Abdi Azmi. Perkenalkan, nama Abdi Aryo. Perkenalkan, nama Abdi Anton. Perkenalkan, nama Abdi Ilham. Perkenalkan, nama Abdi Salsabila Sadiah. Kanggo tim afirmasi mangga pasihan argumen kamosi atau tema poe ieu. Wanci anjeun 2 menit. Atur nuhun, ka moderator anu atas mempersilahkan Abdi kanggo nepikeun pamadegan Abdi. Nurutkeun Abdi di era milenial ieu seueur kalintang barudak anu mana langkung milih ngagunakeun bahasa asing dibandingkan kalawan nalika wewengkon. Padahal nalika wewengkon mangrupa pusaka ti karuhun anu wajib urang lestarikan. Mangka ti eta kanggo melenggakeun nalika wewengkon dina saatikan serta kebudayaan midamel hiji program acara kanggo miara kelestarian nalika Sunda yaktos Hari Bahasa Ibu Internasional kanggo mikeun hiji motivasi di mana bahasa Sunda mangrupa bahasa indung ti jalmi Sunda. Kanggo tim oposisi mangga pasihan sanggahan ka tim afirmasi wanci anjeun 2 menit. Hatur nuhun ka moderator anu atos mempersilahkan Abdi kanggo nepikeun pamadegan Abdi. Abdi kirang sapuk kalawan pamadegan tim pro. Abdi langkung sapuk lamun anak-anak anu zaman ayeuna mempelajari bahasa asing. Margi pamakeun bahasa asing sapertos nalika Inggris tiasa langkung ngajamin pikaharepan sarta tiasa dipake dina jangka wanci anu paos. Sajaba ti eta oge jalmi anu maheur berbahasa sejen dipenten langkung luhur dibandingkan kalawan jalmi anu berbahasa wewengkon. Berbahasa sejen oge tiasa nambahan pertemanan henteu ngan jero nagara nanging oge jabi nagari. Kukituna urang tiasa bertukar pikiran sarta pengalaman anu anyar. Sarta oge panambahan nalika wewengkon sapertos nalika Sunda bade mingkeun beungberat anu langkung ka siswa. Margi manawi aya sababaraha siswa anu henteu minat mempelajari nalika wewengkon kasebat. Tim afirmasi mangga pasihan argumen kamosi atawa tema poe ieu wanci anjeun 2 menit. Hatur nuhun ka moderator anu atos mempersilahkan Abdi kanggo nepikeun pamadegan Abdi. Pangajaran nalika Sunda di sakola periogi pisan. Nurutkeun pasal 14 ayat 3 PP nomor 28 tahun 1990 ngenakeun pangajaran muatan lokal wewengkon. Muatan lokal di mana nalika wewengkon yaktos nalika Sunda mangrupa salah sahiji muatan lokal anu wajib kanggo diajarkan ka siswa. Dimanten pangajaran nalika wewengkon tiasa ngembangkeun pangbisa siswa anu dianggap pariogi ke wewengkon anu bersangkutan luyu kalawan kaayaan lingkungan sarta oge tawis khas hijian atikan anu bersangkutan. Nanging dina pembelajaran wewengkon atau dipigawe dina sapoe dinten, sumawatan dina wewengkon kuktituna atau dijadikeun nalika sapoe dinten. Jantan nulkeun abdi, mending mempelajari bahasa asing supados menangkan suasana anyar sarta kauninga anu anyar oge. Terima kasih. Atur nuhun. Kanggo tim netral mangga pasihan sanggahan ka tim
Afirmasi jeung oposisi wanci anjeun belum. Hatur nuhun ka moderator anu atos mempersilahkan abdi kanggo nepikeun pamadengan abdi. Nuturkeun abdi mempelajari bahasa asing eta pariogi nanging ulah dugi hilap kanggo mempelajari nalika sorangan, yakto sapertos nalika wewengkon. Margi nalika wewengkon eta sorangan mangrupa nalika anu dituturkeun. Kunini karuhun serta dijadikeun minangka simbol wewengkon. Janten antawis bahasa asing kalawa nalika wewengkon kedah saimbang supados tiasa mempelajari budaya sajen nanging oge henteu mokohkeun budaya sorangan. Secara luas, nalika wewengkon minangka budaya bangsa tiasa barobah kaayaan identitas diri dina era globalisasi ku kituna tiasa ngayak budaya sejen anu lebet ka Indonesia. Dina pembelajaran nalika wewengkon ku guru perwilgi, pentingna pendekatan multikultural supados tiasa ngaronjatkeun minat siswa ka nalika wewengkon. Rengse atas acar debat we. Sakitu diakui hatur nuhun. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit dulu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.